Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Insyaallah orang teraskeun diajar ngaos kitab tajwid Hidayatul Mustafid. Ayeuna alhamdulillah dugi ka urutan mad par'i nu katilu nyaeta mad arid li sukun. Kamari atos mad wajib muttasil sareng mad jaiz munfasil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala anhu wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fid dunya wal akhirah amin. Pertanyaan, ma naon huwal maddul aridu lis sukuni? Ari iya mad arid li sukun teh wama kodru maddihi wama jeung sabaraha kodru kira-kira maddihi panjangna ieu mad arid li sukun. Jawabanana huwa ari iya mad arid li sukun eta al waqfu waqaf eureun waqfu wakop atau eureun ala akhiril kalimati kana akhir kalimat wakana jeung bukti naon qoblal harfil mauqufi samemeh huruf anu diwakop anu dieureunkeun wakana sareng bukti naon qoblal harfil mauqufi sameme huruf anu diwakop alaihi kana eta huruf. Nah, alaihi kana eta huruf ahadun aya hiji. Itu ahadun aya hiji hurufil maddi tabi'i hurufil maddi tabi'i aya hiji pirang-pirang huruf mad tabi'i. Jadi samemeh huruf anu diwakop teh sahuruf berartinya. Jadi samemeh huruf anu diwakop teh aya huruf mad tabi'i. Nah, ieu ta'rifna mad arid li sukun. Alati anu hiya ari iya huruf-huruf mad tabi'i eta al alifu hiji alif wal wawu sareng dua wawu wal ya'u sareng tilu ya. Anu alif pae samemehna di baris patah, wawu pae samemehna di baris domah, ya pae samemehna di baris kasroh. Itu. Jadi dina mad arid li sukun samemeh hiji huruf nu diwakop kudu aya mad tabi'i atawa bisa oge ditakrifan mad tabi'i nyang hareupan hiji huruf anu diwakopkeun. Dengan catatan diwakopkeun. Kal iqobi, nah contohnya ieu kal iqobi maka huruf mad tabi'i na eta alif mati samemehna di baris patah. Huruf anu diwakopna hiji saenggeus mad tabi'i nya eta ba ieu nu erek diwakop. Maka macana contohna al iqobi dibacana al iqob. Tuh, jadi panjang heula karak asup kana huruf anu diwakop. Al iqob. Wa khaliduna aslina khaliduna ieu mad tabi'ina waw pae samemehna di baris domah. Hareupeun mad tabi'ina aya sahuruf ta nun anu rek diwakop. Jadi macana khalidun. Bedakeun jeung nun anu gunnah. Jadi di waktu macana nun ulah waka asup panjangkeun heula dalna saenggeus mahi panjangna karak asup nun. Jadi khalidun dun nah karak asup nun. Tuh ciri asup nun bibirna rapet khalidun. Tuh. Oh bibirna teu rapet. Maaf. Ciri asup nun bibiran terapet ujung letahna nempel kana langit-langit. Khalidun. Lamun rapet jadi mim khalidun. Nah, ulah rapet. Maaf ya, diralat. Wa khabirun aslina khabirun huruf mad tabi'ina ya pae samemehna di baris kasroh.
Nah, hareupeun mad tabi'i aya hiji huruf nu rek diwakop nyaeta ro. Jadi dibacana khabir. Tuh. Ya, contoh mad arid lis sukun. Waya juju sareng menang. Pi madihi dina mad arid lis sukun salah sata aujuhin kana tilu pirang-pirang wajah. Waya juju sareng menang naon pi madihi dina mad arid lis sukun salah sata aujuhin tilu pirang-pirang wajah. Tegasna dina panjang mad tabi'i menang ku tilu wajah. Rupana atulu nu kahiji panjang. Nu kahiji panjang atulu wa huwa sareng ari ieu atulu eta situn genep situ harokatin eta situ harokatin genep pirang-pirang harokat. Jadi anu panjang mah aya genep. Nah, kamari tos diajar harokat. Khalidun. Nah, ieu atulu jadi genep. Khabir. Wat tawassutu sareng kadua tawassut pertengahan. Wa huwa sareng ari ieu tawassut eta arba'u harokatin, opat pirang-pirang harokat. Jadi nu pertengahan mah opat. Khalidun. Bismillahirrahmanirrahim. Tah ieu opat mad arid lis sukun. Wal qasru sareng katilu qasor pendek. Wa huwa sareng ari ieu qasor eta harokatani dua harokat. Pendek mah Khalidun Ar-Rahim. Namahi dua harokat. Wal abdolu sareng ari anu pang abdolna pihi dina eta panjang, dina eta wajah. Eta as-sitatu genep harkat. Jadi nu abdol mah panjang genep harkat. Wa huwa sareng ari ieu genep harkat. Ya, jarang ieu nu abdol teh eta atamun sampurna. Jadi nu sampurna nu abdol mah eta genep harkat. Pertanyaan deui. 5 kusabab naon sumia diaranan maddan kana mad aridon anu arid lis sukun. Kunaon sababna diaranan mad arid lis sukun? Ari aridah hartosna anyar, lis sukun bikin sukun, tegasna mad anu sukun anyar kusabab ayana waqaf. Lianahu kusabab sanya-nyana mad eta arodo anyar. Eta arodo anyar alaihi kana ieu mad naon asukunu sukun. Pi halatil waqfi dina nempatan waqaf, dina tempatna waqaf. Sabab datang na sukun anyar dina pi halatil waqfi, tempatan tempat waqaf. Wa ida jeung lamun jeung nalika lam yuqaf. Wa ida jeung nalika lam yuqaf henteu diwaqaf. Lamun teu diwaqaf berarti diwasol macana alaihi kana itu mad atau kana itu huruf. Kana maka bukti. Ya, maka bukti eta naon mad eta maddan tabi'iyan mad anu tabi'i. Jadi ieu al iqabi khaliduna jeung khabirun lamun diwasol macana maka tetep jadi mad tabi'i al iqabi. Jadi dua harakat. Khaliduna khabirum basir gitu. Jadi tetap jadi mad tabi'i. Jadi ayana mad arid li sukun hanya waktu diwaqafkeun huruf anu saenggeus mad tabi'i. Sahuruf saenggeus mad tabi'i diwaqaf maka terjadi mad arid li sukun. Namun teu maka tetap jadi mad tabi'i. Sakitu nyuhun punten. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.